aing parawan di kahalangan ku sia angkat sia teh. Ieu geus halang-halang teh aing maling sedia nama sedia tangkap sih. Cacan poe. Ampun, iya pemajikan gering teh bagian aing yang nyesel. Ampun tinggal teh capek aing teh sebenarnya mah teh. Untung caina gede haleurin di monyet lah. Dasar pagawean awewe mah kudu ku awewe lain ku lalaki. Gaweaneun ku aing digawean mun ku aing. Salah teh ieu teh. Aduh, inung budak ke deta. Da punya atuh dai cikian teh. Ku hate. Namun mun teu inget ka budak geus teu nyaah ka inung mah sabodo teuing we teu hayang. Lain teu mampu ngalondri-rondri ge. Ngan eta sok laleungitan. Di arahan. Heula ge cangcut pamajikan aing eueuh tilu siki. Hanya eta udah salah ngalondrina. Kalau kak heleran atau kalau tinggal di pare udah. Aduh, aku capek-capek tinggi teh ampun. Aing mah kajenting jadi lalaki geus ripuh jadi awewe mah geuning. Aduh. Wow. Cucat loh pamajikan aing teh ya murid ieu teh heueuh da nya eta tuh da capek sabenerna mah ayeuna kudu nyeuseum engke penting kudu ngaladangan meureun aing teh da sok hayang wae ulah penting gede kurang bersih anjing ayeuna mah da ngeunah sabenerna mah jadi lalaki teh nyusu ge eueuh kata dipesat geus jobro ge bisa kene nyusu aing ge lah sa bika modal sugan aing nyusu moal aya dipesat tinggal bersihkeun ayeuna mah Ka bedes tuan aya saoe kumaha teh ieu ade ayat ngan rumah si olon sugan aya bejana pinah ka dieu imah nih sugan le ai urang terus loba silaturahmi gitu lah digobarikeun rezeki gitu tah turahmi subuh silaturahmi ieu belah di itu beda bejana mah imah itu capek lalakon jadi awewe geuning lah. Neng. Parawe kieu geuning neng ieu geura urung-urungkeun atuh. Lampu kaget boga anak teh eueuhna keur gebes. Neng. Mana? Naon? Riot deui. Kalau atuh bapak rek dieu ieu pan ngumahan tos ieu tos nyuci cangcut maneh pan peuting. Bararasa maha tuh ditumpahkan wayaki segitu hari eneng ke nya udah karudang kene engke tungguan bapak rek popoe heula cicing lupa wae deh sedan ya pikaburit ge bakal gararing segan lah akan bayu asli kan mana telolo tinggi pasar ini bayu asli ini bari ini jelema eta tuh kakara rosong mereka imah di mana
Sekolah di mana bolon atas kiri bicara angkat lah buat ayam lah pulang begitu tadi. Itu menurun pokoknya cerah bisa ketemu kumpul ah. Baju si sayang ya ampun. Kerudung si sayang ya. Ampun meni jebel kieu sok didudutan ku aing sudah. Baju aing ya, baju dlakor aing ya. Astagfirullahaladzim. Ya canda arah kita wae tidak nu bararang teneng teh. Iya panghungtungna euy. Moal naon kitu nya? Moalah cincang keling we lah. Kira ku anu maling. Aduh, ampun ya cangcut wadah mem. Yes, alhamdulillah. Saya nama rek bulin heula. Ka ditu ka pos. Kamun anu maling sing labuh di dieu ah. Geus ah udah imah teh euy. Yang nyaho masih olon-olon di ah aya. Gua bener ka dieu. Nyebut nama deket Tanjung tadi ge. Mana yang olon teh euy, dia gitu. Wah, gawat aing mah di dieu euy. Alah, ieu ku aing ieu. Aing abek kan sangcut di pasar kan ieu. Lamun teu era dicacang di tukang dagang aing mah era ieu ku aing padung sih cacang teh. Oh, paling sebal aing makan sangcut teh. Mana yang olon teh euy, gitu. Wah, gawat aing di dieu euy. Ah, ieu ku aing ieu. Aing abek kan sangcut di pasar kan ieu. Ganing-ganing itu gini begitu. Dalin si sarhud lain. Madong cangcut anjing. Kan siapa aing piduiteun ya. Piduiteun ya. Coba dokter punya. Coba dokter punya. Coba dokter punya. Mana? Oh, you know. Nah, yo saya kenyang. You know. Wirang naon ieu? Isi teu beuki kana isina. Lain teu beuki. Heuh justru eta aing teu beuki kana isi ieu. Heeh, kan kunaon? Batak kesal ka ieu. Sok ngahalangan tangkurak lamun peuting teh teu batak pusing kana cangcut teh. Sia. Lamun hayang aman, Ya, tapi ulah bohong ieu wirang nya. aya ieu wan eueuh. Ah, tenang. Allah bohong. Aya ieu wan eueuh. Ah, ku aing dibere Allah bohong geus ku aing. Kalau ada uang mulut ini tertutup rapat dah jawabnya. Bohong nya. Aduh. Sia dibere duit sulam masak nih. Kan sia. Goblok ting aing bawa salah. Mana nak kasih tenanam teh. Anu teh. Kulihat aing kuat nyeri. Kan untung na weng, semoga para bijang doma ya. Ya. Ya tuan, heula pek. Doma teh musiki ge. Aing mah para mah pinguh wae. Kan ieu teh hidang nyeun komongan luhur-luhur teuing aing kuat sakieu. Astagfirullahaladzim. Pemajikan si sahudri karunya we gitu. Gering adenge mengalongok encan di. Ngalongok teu boga duit, teu mau duit mah era tuh dah aing mah. Ah. Jedog heula di dieu kitu iis ya. Poho euy aing teh keur dititah ieu teh. Can jajait poho deui.
Kalau ke pasar heula. Bebenangan henteu ah lukasin teh. No, 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 no. Aing kan jahitan kupoean, monyet sia. Sepeda anak aing ya. Kok sering jelema teh. Ya kok aing teh rusuh. Tolong. Aing nyain popoean. Ieu ibu aing ge. Anca ku aing ge kitu dek nyumput kieu lah. Ye. Ye. Ieu mending gebuk ka sumur. Batur dek teh eta mah dorot ka batur euy kumaha keun cangcut aing tah. Ieu tah tuh anu sok ngabalangsakeun ka dewek teh sok nipu. Aing mah penting bahasa malam Jumaah sugan teh awe aing parawan di kahalangan ku sia tangkrak sia teh. Ieu geus halang-halang teh aing maling sedia nama sedia tangkrak sia cacon poe. Ieu aing kana sumur kan mador kan. Di pasar kene kasih teh. Pandangan anjing gini tamah tali tamah daun tuh kegantengan aing di leungit mata bolotak mata ya 1 2 3 4 popoean teh aing moe cangcut dah tadi teh tapi bolotak goblok nah cangcutna eueuh kur aya sampingna wungkul wah boa-boa ya maling cangcut mah habu deui ya aya maling deui wae cangcut ye goblok teh oh bener cangcutna eueuh anjir. Jelema itu aya di dieu tadi teh. Tanyakeun ku aing. Tak kurak. Naon kunyuk? Sia madog cangcutnya di dinyanya. Goblok juga naik cangcut naon? Cangcut sagableg-gableg tah. Cangcut pamajikan aing lain cangcut ari salempak lain. Nyaho aing mah. Henteu teh nyaho aing mah. Sia sok. Jujur sia ka aing sok. Jujur buru sia. Aya ieuan euy. Sia dibere. Lamun aing teh dibere ke si itu. Saha sok sia sok. Kantong loba omong cenah da aing geus dibere duit 50 pokona mah lamun nu ngaleuwihan ti 50 aing ngejakeun. Saha jelemana? Duit teh. Anjing. Aing pulang ti pasar sudah receh. Tadi teh aing bolaan kukurusukan jelema ngahalangan dina empang aing. Ku bejakeun tapi Heuh sok bejakeun bae. saha jelemana? Duit dulu. Si monyet foto duit. Kembali baseuh. Kan bae. Ya ku aing dibere 100.000. Nya, bejakeun jelema saha? Kadiekeun heula. Kadiekeun heula duitna. Moal bisa. Tuh, Ye. saha? Si Sarudun. Si Tangkurak. Tuh. Ka mana enak? Tuh, aduh tuh. Goblok teuing. Nah, sini kada teh bro. Ibu aya kana di ditu. Goblok nyaan. Sedang teh. Kabur lah aing dengan duit gede. Ayeuna mah aing ieu musuh bubuyutan dewek geus moal anu ngahalang-halang. Ih. Nanaonan sia. Ngogok mang. Tadi sia ngejemreng-jemreng naon sia? Teu ngerti mana. Sia. Deuleuan ya. Tadi anu ngabejakeun sia ka dieu cenah lompatna teh. Sia maling cangcutnya. Boro-boro ka maling keur niis di dieu teh urang mah. Sia waduh sia eta nyumputkeun naon dina eta? Dewek teh hayang nu amis tiis. Cek batur cenah. Walau mau hula mang cenah bari teuleum kana sumur. Urang teh keur mikir we di dieu teh ye. Bira aku dek ngomong. Sia nyaho sumur di dieu cek saha sia? Cek batur aya bejana ditu. Sia maling naon sia teh diteuneun dirinya naon sia sok keluarkeun. Atuh pulang maling urang mah. Sok sia. Itu teh pulang maling. Eta naon? Kanyut. Sia waduh. Sia kanyahoan sia ayeuna mah sok. Cangcut. Pamajikan aing kusian di debel-debel kieu kusut teu beuki wae. Kusina goblok sakitu ngeunahna. Justru dewek teu beuki kana eusina mata kieu. Ku dewek Nah dipadok aku sia dicacang kieu atuh goblok sia mah. Ente ge nyaho meureun ye. Si cangcut teh musuh bubuyutan urang. Dewek teh beuki kana eusina. Tak ieu sok ngalang-halang teh ye. Nepi ka kitu Musuh bubuyutan dewek ieu teh. Geus sok ngamejakeun wae ka aing mah sia. Sia berarti pelakuna nya. Sia berarti sok.
Eta emang suka rasa ya. Oh sugan tak awe orang panas boga anak tilu, tapi asa parawan deui. Tah si tangkurak nipu ka tewek teh ieu yeuh, tak ieu nu nipu ka urang teh sugan teh parawan deui. Oh sok nyelepet kitu merenya. Jadi ngahalangan eta teh ngahalangan. Oh sia da kembali dari menu aing. Pamajikan aing. Cek saha ente? Sia anu ngebedakeun di ditu tuh jelema aing. Sia cenah di dieu, sia mere duit ka jelema itunya. Oh. Sia dibere 50.000 cenah ku sia. Tuh ku aing tayang saha coba hayu tuluy mana budakna. Sia we jig sia dibere duit teh. Ku aing dibere 100.000. Da aing hayang nyaho nu maling sakcut ieu sia berarti. Sia teh sabaraha? 100.000 aing. Aing ku 50. Oh da 50 ge katipu goblok. Nah, sia 100. Tolos ek di keros aya. Aya urang teh anu nipu ka urang. Teu pirang baturnya dewek teu pirang ngabunuh cangcut. Heuh ngabunuh. Ente leungit cangcut leungit 100.000 cing bangun pake meuli di cangcut meureunnan pabeli 10 mah. Heeh nya. Tah katipu meureun sutang kurang ieu. Ente nu katipu gede mah nya cangcut suwek, duit 100.000 eueuh. Dewek panaman. Aing mah naon ngaluarkeun ka kesal we yeuh. Ieu musuh bujutan emang heuh cangcut mah. Teang jelema itu. Ayo sia nu katipu gede. Aing katipu 100.000 goblok teang ku aing sia. Ayo tah gimana? Sisar hud iya itu sisar hud 100 sisar dung 50 menang yang beli naon yang beli taneuh rek nyaeur bongana hate geus jero teuing tapi teu ditenggelami rek nyaeur heula lumayan boga duit jeung 50 150 berarti 3 poin 50 atek kudu usaha 3 poin teh lumayan jeung pamajikan aya euy kayak aing tak saya nu poho cicing di dieu teh hatup bocor tuna heula duitna di dia cicingnya kudu diganyal make batu ya cing ganyal make batu mana batuna ya ganyal make batu. Kemudian adalah hacep. Ngan hacep, hacep. Tadi mah di dieu ngabejaan aing mere duit teh bedinya bisi kabur. Sok atuh. Jangan sugan di dieu. Kucing sok di dieu modal. Alah, oh he, kucing mah jelema nu modal eta teh ngaduitkeun. Tadi mah di dieu si koplok teh yeuh ka aing nuduhkeun teh. Oh, iya sia. Bang duit-duitkeun gede. Da tarangon ge tapi eueuh jelema mah. Tuh. Tuh. Koplok teh tuh. Ih, goblok ka disuekeun mah yang Omean hatup. Omean hatup. Hatup omean. Omean hatup. Omean hatup. Omean hatup. Omean. Omean hatup. Matup ngomean. Sia. Ngomean. Iya, Bang. Iya, jelema aya. Sia. Ayo, mereka mana sia? Eta, goblok geus nanaonan. Yeuh. Nanaonan. Siarek nih. Siarek nih, Puk. Sia, Goblok. Aduh. No. Cicing rek naon aduh. Ayo pergi. Santai, boy. Terus kita, rumah dong cangkir pemajikan siapa? Goblok geus aluring di dipila aing kan sudah. Tolong teuing. Jangan rawan dia. Mana ngajalan dia. Puasa. Pakai di palang-palang kieu ka. Eta goblok.
Sebok anjing sia. Stop ulang udik. Ulang bikin. Hias ah. Ya. Naon kaget teh Pak. Goblok sia. Naon, naik naon. Ayo. Sekali sukun sekali. Naik naon iya iya. Iya. Coba bergerak tuh. Si goblok. Awas ya ku aing. Pusing saja jelema teh. Aing malain si taeun. Pokoknya teh tidak mama kudu eta. Kudu naon? Kudu subscribe. Subscribe. Ya. Subscribe. Pokoknya mah Like sareng komena eta penting pisan nya. kurang malain si taeun lah. Tidak mama kudu eta. Kudu naon? Kudu taeun. Kudu naon? Kudu eta tah. Kudu subscribe. Subscribe. Kudu subscribe. Mantap. Pokoknya mah kudu ya.